Kan jadi latihannya di LDII. Mang Odik di Perci sok sebayangnya silat mah. Kuda-kuda kumaha kuda-kuda. Kuda-kuda melenyo. Latihan silat. Mau dicarikan bapak nanti langsung silat. Ayo cenah aing bisa silat cenah gelut. Peso seukeut aing mah pakai mencit sia mah. Teu karunya ka sia mah cenah ku aing dipencit soleh cenah. Aing boga aing peso seukeut mah cenah. Aduh, almun geus ngadat. Kuda-kuda itu teh. Terus eta pak anu kasada ketaplok teh kok prok gitu teh. Kumaha kok? Heeh. Oh. Kan aya leungeunna teh prak situ teh kasada teh kumaha? Terus teh leungeunna kasada teh prak geus kitu teh. Ah. Nu kitu teh teh. Boga kasieun mah jelema mah. Anjing, anjing pae. Anjing. Nyambat ka anjing ya teh nyambat ka anjing. Tuh. Mana? Di Mang Odik teh indah hoye. Bos kangkung tuh juragan kangkung jeung juragan bayem. Boga kasieun teh kok. Narsum, mususnya lain. Kok, biarkan ya. Kok. Ibu kata. Oh. Bisa. Era toy, bisa teh toy. Tuh ngenyot ge seuneuna toy bisa teu sulap teh mah. Blet. Ai lompat resep nempor si Riko lompat acret teh kos kuda sukuna we sabeula. Ucrat acret. Silat kuda-kuda teh parah kuda-kuda. Kok. Ya. Tuh. Sinadom tuh lancik ya.